Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun dukuh, daun rambutan, daun pare, daun salam, daun buah, daun talus. Dicandak ke Surabaya langsung ke Peluit. Hanya kumau ingwece. Ieu teh duka tarunduh, duka nundutan, duka syarare. Upingkeun jamaah geuning ngajawab salamna manila leuleus. Boa-boa ieu jamaah teh keur teu baroga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun buah, daun talas, daun salam dicandak ke kota suci Madinah. Tong rewel jamaah nu ikhlas ngajawab salam didoakeun sadayana dina ngarambah sagala rumah tanggana sing sakinah. Innallaha yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon buah, pohon talas, pohon salam dipajang di pinggir sumur. Cakep gitu Bu. Cik jawab anu jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Nu diarep-arep ku jamaah Ustadz Khalil apa cepiah Palurah kumargi dan nu diarep-arep nage cepiah alung naik. Jadi nu diarep-arep ku jamaah teh nah tadi cepiah ente jamaah nu ikhlas jawab salam didoakeun sadayana sing palalanjang umur. Ada 11 kolam diisi ku lauk sepat, lauk mujair, lauk patin. Henteu ceu lele mah naka lele jamaah nu ikhlas ngajawab salam didoakeun sadayana sing sehat lahir batin. Di mana urang sadayana ku Allah dipaparinan limpahan barokah sehat lahir sehat batin. Konsekuensina tah urang sadayana hirup di alam dunia teh wayahna payahna kudu ibadah. Cana naon geus gegelendeng kade di mana-mana urang tos angkat di bumi masing
hadir ka tempat nu pinuh ku barokahna Allah. Amin. Ya Allah Gusti, ieu jamaah didoakeun hirup sing pinuh ku barokah, asa jara rempling. Boa ieu jamaah teh tos narundutan kitu. Tapi punten palurah, saur simkuring mah upami aya jamaah nu hadir di pangaosan katingali tos nundutan eta teh wajar. Tapi upami ningali mubaligna nu nundutan eta mah kurang syare. Sabar hati cana naon kurang tambakrahan disebut mubalik kurang ajar. Asa kumawantun ieu ibu-ibu teu kenging eta bahasa teh kirang leres. Kade di mana tos hadir hempak merbayaksa sapertos kieu wayahna hate urang teh sing istiqomah. Kade di mana urang di bumi tos niat sumping ka pangaosan ya hate urang teh sadayana sing lembut. Hate urang teh sing lunak. Supaya jamaah nu hadir ayeuna sadayana sing husnun niat, husnul khotimah. Ieu kumaha maksudna nu hadir jamaah hoyong mararaot di dieu? Kajadian Bapak Lurah Haji Iwan Gunawan yakin bakal seueur kalengitan masyarakat. Ari husnun niat teh ngandung makna niat urang kedah hade. Insya Allah. Oh nyasa bodoh. Parang sana teu kadenge gigireun pisan eta nyebut enggeus ngaji jeung ustad ieu mah tong hayang dijawab. Oh nyasa bodoh. Abdi mah dijawab heuh teu kajeun. Bebas we. Nah jadi marareupeus ke yang kieu geuning. Tapi upami aya jamaah nu hadir di pangaosan tuluy maot hade alai nunjuk ka ece ai pamajikan saji di mana-mana urang tambak dahan upami maot nuju ngaji, maot nuju ibadah, maot nuju ngalaksanakeun berarti eta jalma teh salamet. Maot nuju ngaos, maot nuju ibadah eta teh sae. Maut nuju ibadah eta teh syahid. Oh baralik wae. Oh nya ieu bede gegelan urang baralik we yuk. Mangga jamaah bilih lambat laun tambah
wengi tambah emo peda salah wae ngajau tuluy jamaah teh pararun bubar sadaya jujur palurah abdi atoh kunaon pangna nyebut atoh hiji beban ringan dua ngaos mualami da jamaah nabu berarti kantun abdi nyalira di luhur panggung ngomong sorangan ngacaprak sorangan lir ibarat jalma kasurupan saon nu ngalangkung tingali gitu aya mubalik jiga jelema tah kakuping balurah tadi wani nyebut kurang ajar ka abdi deuleu sia ayeuna wani nyebut gelo sayana rek nanya lamun cek ece mubalikna gelo kira-kira jamaahna kumaha gelo ya sudah kalau begitu kita sepakat malam ini di sini kita sama-sama ngaji mani hararayang gelo tapi wios ai gelo karena urusan ngaos naon sababna sabab yakin pangna urang jaga di akhirat hoyong pinanggi hirup anu mulus pan urang teh kudu mampu ngamanfaatkeun umur ngamanfaatkeun waktu ngamanfaatkeun har migawe amal nu dipikarido ku Gusti Allah leres naon diantarana hiji tong eureun kana urusan ngaji tong eureun kana urusan milarian jalma nu gaduh ilmu cerek gegelendeng nyebut kumaha sia we tad dua ieu anu kedah ditanamkeun ku urang kanu janten istri kanu jadi anak perkara istiqomah ngalaksanakeun salat anu 5 jangan pernah berani meninggalkan jangan tinggalkan jangan tinggalkan aku saya teh fokus berarti ya jamaah teh kan tadi saya bilang jangan pernah berani meninggalkan kenapa ibu jawab jangan tinggalkan aku sok sing fokus ulangi jangan tinggalkan tak gitu ku mohon tak sanggup diri hidup tanpa belit anu dirimu anu sholat senajan masih sun rela lepas senajan batin kita kudu astagfirullahaladzim wani apal karena lagu kalah materi bawa-bawa palurah tadi ngalanjutkan lagu kalah materi teh nu biasa lamun ditabakan aya hajatan walimatul khitan nanggap arak-arakan nu sok biasa hareupeun sound system anu sok kekian teh ya tapi insyaallah di dieu mah moal aya nu ngaku sabab jamaah anu hadir teh geuning jalma sholihin wa sholihat teu di mana palurah geuning tiap pangaosan teh didominasi mayoritas ku kaum perempuan ibu
mantak jaga di akhirat di neraka teh loba penghunina ku jalma nu loba dosa. Oh ku ibu-ibu. Naudzubillahi min dzalik. Tilu, alhamdulillah pun sepuh Bapak Haji Sukari sareng Ibu Haja Rasmi. Da hakikat nama geuning urang sadayana ayeuna teh diangkir diulam diundang ku Gusti. Kanggo naon? Kanggo ngalaksanakeun salah sahiji kawajiban umat. Kanggo ngalaksanakeun salah sahiji kafarduan ieu rek aya nu ngajawab moal. Nya geus aya moal mah rek ngangah we nepi ka subuh ya. Kewajiban umat kafarduan ustad. Termasuk kewajiban umum. Naon diantarana setiap saat urang sadayana teh kedah ngaraketkeun nu namina nyambung tali duduluran. Nyambung tali persaudaraan. Nyambung tali geus teu karariangan ngajawab ya. Sabab eta teh parentah ti Gusti, anjuran ti Kanjeng Rasul. Naon diantara parentahna ti Gusti Allah pek urang pesek pek urang buka dina salah saji sempalan ayatna Allah nguningakeun secara eces jentre pertela malapah gedang, tapi sati acan diaoskeun sumber ayatna apan Ustaz Khalil juga manu nuhun atuh. Ustaz Khalil teh manu nuhun deui atuh. Nuhun we pokona manu tos wani nyebut sia. Al insanu mahalul khata wan nisyan. Ai manusia teh terkadang tepatna hiji salah nu kadua sok hilap sia hitut-hitut kumaha euy teh. Di mana sim kuring salah ngaoskeun ayat saur sumberna, di mana hilap ngaoskeun ayatna nyuhunkeun dikoreksi. Parentah Allah urang hirup kudu daek ngahiji ulah sampai berpecah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ajib. Tambak dahan. Kumaha cek? Dilawan. Terus ieu punten saha nu rek ngalawan? Pak Lurah Haji Iwan punten ari jargon desa Tambak Dahan naon Pak? Jargona pan abdi bobos. Ari bobos teh desa sia hitut-hitut kumaha euy teh? Bobos berkah desa Pangarengan asri Tambak Dahan tiasa. Nah asa beda. Tambak Dahan tah urang Tambak Dahan teh apal kana jargon desa sorangan. Tambak Dahan tiasa itu sok Wendy Tambak Dahan tong dilawan boro-boro hayang ngalawan geus keeng teh tadi disebut kurang ajar lah. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul adzim. Ila akhiril ayah, maknanya wallahu a'lam bimuradih. Berpegang teguhlah kita semua kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Kanjeng Nabi memperkuat tiap saat orang kedah tasilur rahmah, hartosna selalu nyambung tali silatur. Kade urang tambak nahan punten secara ilmu filosofi hirup di dunia teh tong jiga gunting ece sia gundul-gundul ti mana gunting pan katingali pandangan abdi kieu hirup teh tong jiga gunting teh padahal mah pagaweana lempeng cerek tapi ternyata gunting memecah belah persatuan. Kita contohkan ini sebuah kain, kita gunting cek nu tadi nangah hiji jadi terpisah akibat digunting. Tah urang tambak dahan teh kudu nyontok ka jarum. Jarum walaupun bentuknya kecil selalu menusuk-nusuk, ternyata jarum mampu mempersatukan yang terpecah belah. Jadi urang tambak dahan teh kudu jadi jalma soleh. Ya kumaha caritana urang tabak dan jadi jarum kabeh. Dua, secara ilmu filosofi kade hirup teh tong jiga peso. Kamari usum Idul Adha. Sok araraneh palurah baheula keur usum batu akik. Wih, jalma teh rame melian batu akik, tapi kunaon giliran Idul Adha kurban malah rame meuli areng. Terus daging sapi, daging domba dikeretan make poso dipisahkan, disatukan oleh tusuk sate. Mantak urang tabak dahan teh kudu jadi Hartos hiji ampun paralun punten sim kuring mah sanes niat bade mapatahan ngojai kamari, sanes niat bade menggurui, ieu mah urang sareng-sareng silih wasiatan tina kahadean, silih wasiatan tina kaso. Ayo jawab ece ulah sampai abi we ngaos ditabak dan dugi kabobos bibir monyong ya. Sabab tugas abdi mah ngajak ka diri abdi, ngajak ka sadaya jamaah supados tetap istiqomah milampah tur ngalaksanakeun sagala naon nu diparentah ku Gusti, mampu nebihan sagala larangan Allah. Saya nu ngajawab larangan nana kasih nana urang dia supados status urang teh janten jalma-jalma anu amalna jaga ku Allah bakal ditampi sadayana. Ibu bapak jamaah tahu tidak? Jawab tahu tidak? Pasti jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum saya kasih tahu. Hoyong hafal saha anu amalna bakal ditampi sadayana ku Gusti Allah hoyong? Hoyong pisan apa hoyong biasa-biasa saja? Kolot-kolot kepo. Di mana hoyong terang amal saha nu bakal ditampi sadayana ku Gusti Allah nyaeta amal jalma-jalma anu
mutakin. Ai ciri mutakin teh nyaeta jalma anu taat. Ciri jalma anu takwa. Ustad, ya. Aya sumberna nu ngeningakeun yang jalma anu mutakin teh leres amalna bakal ditampi sadayana ku Gusti Allah. Aya ayat nu ngeningakeun aya. Di mana eta teh sumber ayatna Ustad? Dina Al-Qur'an. Baca atuh Ustad, bade. Ayeuna Ustad enggalkeun sing salalabarnya. Tah padahal mah Pak Bu jamaah teh tadi teh mending kene kitu cek abdi mah. Abdi nanya sorangan. Ngajawab sorangan. Moal be dieu gegelendeng meureun. Diaoskeun ieu teh. Bacakeun kusaha? Ustaz saha? Iraha. Kudu wae teu meunang henteu. Tah, Pak Lurah ka kuping. Masyarakat salira mah hebat. Kamu balik ge wani nitah. Oh, eta sanu nyebut apaan dibayar. Oh, gini jadi kieu jamaah teh. Eta mah nyebut apaan dibayar. Kelek-kelek lah abdi bade naros. Ai ibu-ibu bapak-bapak ieu jamaah anu hadir ayeuna emang teh tadi ningali abdi ngadeg di luhur panggung teh katingalina abdi teh laki-laki bayaran. Mohon maaf Pak, saya dari dulu tuh laki-laki panggilan. Eta keneh. Yo, tah ieu sumberna pamihoyong terang amal saha nu bakal ditampi sadayana ku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Maknane wallahu a'lam bimuradi. Jeung saestuna amal nu bakal ditampi ku Allah teh nyaeta amal jalma-jalma anu muttaqin. Muga-muga urang sing kalebetkeun jalma-jalma anu muttaqin sadayana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa Masyaallah leuleus. Ieu teh tos taruang teh acan. Atulah leuleus. Padahal mah saterang abdi ti kapungkur dugi ka Irawa ge urang tambak mun hadir ka pengajian teh yakin da sadayana komplit. Ayo keluarkan suaranya. Mulut, bibir, lidah, lisan kita yang mengucapkan, hati kita yang menyeru ya. Kita sama-sama baca sholawat yang diiringi dengan doa. Jadi berharap kenging syafaat nu kaduana doa-doa urang teh sing gampil diijabah ku Gusti. Sok sing tarik. Ya Rabbi bil Mustafa sok sing tarik tong liren diiringan ku abi ngangge rebana. Siap? Yuk. Tong liren baca terus. Ya Rabbi bil Mustafa
Teu aya pengertian sama sekali di jamaahnya. Ieu mah asli digana kajurung ku ambek. Tara momongan bedi mah hayu terus tong eureun, terus eureun. Berarti jelas tawengi ayeuna di dieu telah terjadi penyiksaan terhadap seorang mubalig. Eueuh mah atohnya ningali abi kelepak pingsan di luhur panggung karena kehabisan napas. Saya satu napas loh, Bu. Bulat. Bulat. Daun ada. Bulat. Bulat. Daun ada. Sok sia nyebut cepot turun di oncog ya. Ieu rarese ieu nu beda ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hasil maksud dosa orang sing dihampangkeun. Dosa orang sadayana sing dihapus. Belet. Kumaha? Naon-na? Mulai jengkel ieu media. Ieu teh jarengkel teh, arambek teh, emosi teh, jengkel mah henteu, ambek mah henteu, emosi mah henteu. Palurah Haji Iwan Gunawan anu bageur. Amin, bayar laguna. Ambek henteu, emosi henteu, jengkel henteu, nah geuning. Ayeuna nama Ustaz Khalil jelas malah jadi mubalig anu pika nyebut pika ngewaeun, nu nyebut pika sebeleun. Kumaha ce? Nah, iya saya bahasa teh pika resepeun, pika dedeheun, pika nyaaheun, pika welas asih, pika runya. Tapi aslina malam ini di sini Ustadz Khalil mah pika nanti bisa dirobah nyebut bahasa pika sebeleun teh. Ade sing ikhlas sing ridho. Insya katampi. Naon nu katampi? Heuh tah kitu beh tere. Insya Allah. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahallan nikah wa nazaba ilaihi wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Paroho deui sok atuh abdi ngucapkeun kalimat thayyibah ku jamaah langsung disambut etang-etang urang silih emutan sangkan hirup teh sing loba eling loba inget loba emut loba zikir ka Gusti sangkan hati urang tenang. Insya
Wihandai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم